wilujeng siang kumaha kabar dinten ayeuna. Balik deui dina Warta TV Sunda sareng abdi Nur Fitri Ramadana anu bade ngiringan waktos anjeun sabaa menit kapayun panyuguhan warta anu aktual, jelas, jeung terpercaya. Pamirsa, gempa nu lumangsung dina wewengkon negara Turki Senin kaping 6 Februari 2023. Gempa nu ngahontal 7,8 magnitudo sabaraha daerah di Turki sareng Suriah. Salah sahijina kalebet Utsmania Adana. Senin 6 Februari 2023 aya di Turki anu ngaguncangkeun satu dunya. Gempa di Turki mimitina lumangsung nalika jalma keur sarare sabab kajadianana 04,17 waktu lokal. Efek dina gempa Turki ngabalubarkeun loba wangunan nu ambruk sarta teu saeutik jalma-jalma anu kapinet di handapeun puing-puing bangunan nu ambruk. Cik carios 7,8 magnitudo awal Senin isuk anu dituturkeun ku 7,6 magnitudo sabaraha jam keur ngalaksanakan evakuasi korban gempa eta. Gempa oge sumebar ka Suriah kaler. Jumlah korban gempa ngahontal ribuan, tentu jeung infrastruktur nu rusak. Jumlah maot dina gempa nu narajang Turki sareng Suriah terus ningkat deui. Ayeuna jumlah maot dina kajadian eta tos ngahontal 33.000. Salaku dilaporkeun ku AMP Senin 13 Februari 2023 pejabat jeung medis nyebutkeun 28.605 maot di Turki jeung 3.574 di Suriah. Salaku hasil di nu gempa 7,8 skala Richter. Senin panengtungan nyangki total maotna dikonfirmasikeun jumlah 3.037.178.000. Kanggo info ayeuna patugas penyelamat masih ngajajah wewengkon anu katarajang gempa di tengah hawa tiris anu beuki nambah kasengsaraan jutaan jalma anu ayeuna ngabutuhkeun pisan bantuan. Pamirsa, sakitu anu dipikahatur wilujeng patepang dina waktos nu bakal didongkap. Abdi Nur Fitri Ramadana izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.